bejakeun ka Gusti Allah lamun memang ieu murid kaula fasik ilam yakun jayidan fa ana jayidun lamun murid kula salah murid kula teu bagus kula nu bagus ulah dideule muridna nu dideule ieu Abdul Qadir bejakeun ka Gusti Allah bejakeun ka Gusti Allah kedaekeun malaikat bung aing balik deui bong aing bejakeun namun sia teu daek bebeja malaikat munkar nakir ka Gusti Allah ditutup aing sorga jeung neraka moal anu ka sorga moal anu ka neraka bedakeun ka Gusti Allah ambau teh si ngomong eta lah nu urang nikmat jasa boga Kangjeng Nabi nyapaatan syafaatul uzma boga waliullah kutub auliatun Syabdul Qadir nu tanggung jawab terhadap muridna bejakeun ka Gusti Allah lamun memang ieu murid kaula fasik ilam yakun jayidan fa ana jayidun lamun murid kula salah murid kula teu bagus kula nu bagus ulah dideule muridna nu dideule ieu Abdul Qadir bejakeun ka Gusti Allah bejakeun ka Gusti Allah kedaekeun malaikat bung aing balik deui bong aing bejakeun namun sia teu daek bebeja malaikat munkar nakir ka Gusti Allah ditutup aing sorga jeung neraka moal anu ka sorga moal anu ka neraka bedakeun ka Gusti Allah ambau teh si ngomong eta lah nu urang nikmat jasa boga Kangjeng Nabi nyapaatan syafaatul uzma boga waliullah kutub auliatun Syabdul Qadir nu tanggung jawab terhadap muridna bejakeun ka Gusti Allah lamun memang ieu murid kaula fasik ilam yakun jayidan fa ana jayidun lamun murid kula salah murid kula teu bagus kula nu bagus ulah dideule muridna nu dideule ieu Abdul Qadir bejakeun ka Gusti Allah bejakeun ka Gusti Allah kedaekeun malaikat bung aing balik deui bong aing bejakeun namun sia teu daek bebeja malaikat munkar nakir ka Gusti Allah ditutup aing sorga jeung neraka moal anu ka sorga moal anu ka neraka bedakeun ka Gusti Allah ambau teh si ngomong eta lah nu urang nikmat jasa boga Kangjeng Nabi nyapaatan syafaatul uzma boga waliullah kutub auliatun Syabdul Qadir nu tanggung jawab terhadap muridna bejakeun ka Gusti Allah lamun memang